eces ente kudu eces ai muludan teh eces mangkena teh hantam ge hakan tumpeng we tuluy dah geus ratusan kali muludan teh tapi da teu ngarti cirina teu ngarti aya nu eureun muludan ieu beda datang keterangan oh bid'ah weuh ti dituna cenah kitu maranehanana can pernah ka ditu matak ayeuna nyaritakeun anu beh ditu ternyata aya ti dituna eca sudah Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa idz akhadha Allahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi walatansurunna qala a'aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kabar kepada kita bahwa Allah telah mengambil perjanjian dahulu kala menurut sebagian ahli tafsir di alam arwah, menurut sebagian ahli tafsir lainnya di alam dunia. Perjanjian yang Allah ambil dari seluruh para rasul plus umatnya masing-masing. Apa perjanjiannya? Adalah latu minun nabihi walatan surunnahu. Kalian semua wahai para nabi dan para rasul dan umat kalian masing-masing, kalian harus beriman dengan sesungguh-sungguhnya kepada Muhammad. Nabi Muhammadnya sudah ada belum? Belum. Tahukah bahwasanya makna iman itu tidak sekedar percaya, tapi makna iman itu adalah kepercayaan yang bercampur baur dengan mahabbah dan dengan rasa ta'zim, cinta dan mengagungkan dalam hati sepenuh hati. Itulah beriman. Ditambah lagi oleh Allah dengan lam, ditambah lagi oleh Allah dengan nun taukid. Nun taukidnya juga tidak satu, dua nun taukidnya. Allah ini hanya difahami oleh para santri, ya kan? Yang tidak pernah nyantren tidak akan paham. Tapi kalau pemerintah Sumedang, karena bapak bupatinya dulu, yang dulu bukan sekarang, bapak bupatinya yang kemarin, ya kan, dan wakilnya dan semua aparatur pemerintahan Kabupaten Sumedang mesantren semuanya, jadi pasti mengerti ini. Karena sama Buya dibuka, hatta sampai sekdes dan Pak Ulis, gitu kan? Ya. Alhamdulillah, hatta wartawan, hatta TNI Polri-nya, ya. Alhamdulillah. Ini pasti paham. La tu'minunna. La tu'minu ada lam, ada nun taukid. Allah. Ini artinya perjanjian yang sangat luar biasa. Harus betul-betul diperhatikan, harus betul-betul dicamkan, harus betul-betul dipegang teguh. Allah, kalau Allah Ta'ala menyebutkan la tu'minu, cukup. Ini tambah lagi nun taukid, dua lagi nunnya. Allah, apa maknanya? Maknanya bahwa kalian wahai para nabiku, kalian wahai para rasulku, dan umat kalian masing-masing, ingat, kalian semua
harus beriman dengan sesungguh-sungguhnya, harus mencintai dengan sesungguh-sungguhnya, harus mengagungkan dengan sesungguh-sungguhnya kepada Muhammad. Cukupkah perjanjian itu hanya sekian? Tidak. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kedua. Apa? Wala tansurunnahu. Sama. Pakai lam, pakai nun taukid dan dua nunnya lagi. Apa artinya? Dan perjanjian kedua, wahai para nabiku, wahai para rasulku dan umat kalian masing-masing. Ingat, kalian harus berjanji, kalian harus benar-benar menolongnya dengan sesungguh-sungguhnya kepada Muhammad. Allah satu memerintahkan supaya apa? Perjanjiannya iman. Iman itu maknanya percaya, cinta, mengagungkan. Lalu yang kedua, perjanjiannya apa? Harus membela sesungguh-sungguhnya, kan? Masya Allah, ya. Cek bahasa orang mah mati-matian gitu kan. Mati-matian membelanya. Dah, dua. Masya Allah. Maka para rasul, para nabi di zaman alam arwah dan umatnya masing-masing yang ditakdirkan oleh Allah beriman di dunia, di alam arwah, semuanya langsung beriman dan semuanya memenuhi hatinya dengan kecintaan dan dengan ta'zim sepenuh hati, dan semuanya langsung siap siaga satu untuk membela dengan sesungguh-sungguhnya kepada kekasih Allah yang akan lahir di kemudian hari, yang akan diutus oleh Allah kelak entah berapa puluh ribu tahun lagi, entah berapa ratus ribu tahun lagi, karena ini perjanjiannya di alam arwah. Sebagian ahli tafsir mengatakan di mana? Di dunia. Kalau di dunia entah berapa ribu tahun lagi. Boro-boro jadi rasul, kelahirnya juga entah berapa ribu tahun lagi. Allah semuanya sudah siaga satu membela kekasih Allah ini. Cukup sekian? Tidak. Lihat berikutnya. Qala, Allah Ta'ala berfirman kepada semua para nabi dan para rasul dan umatnya. Bagaimana kata Allah begini, a'akrartum, hei para nabiku, hei para rasulku dan umatnya masing-masing, apakah kalian berikrar? Ditanya oleh Allah. Wa akhadtum ala zalikum isri. Lihat bahasanya pakai isri. Apa isri itu? Kan? Isri itu adalah al-mithaq at-thaqil. Dalam bahasa Arab, isrun itu adalah perjanjian yang amat berat sekali. Bukan perjanjian biasa, bukan perjanjian ecek-ecek, bukan. Tapi perjanjian yang amat berat sekali. Allah, namanya isrun. Aqrartum, apakah kalian berikrar dan kalian siap mengambil perjanjian yang berat ini? Itu pertanyaan siapa? Allah. Kepada siapa? Seluruh nabi, seluruh rasul dan umatnya masing-masing. Bagaimana jawaban beliau-beliau semua? Jawabannya qalu aqrarna. Maka semua menjawab, ya Rabb, kami siap berikrar. Maka berikrarlah semua di alam arwah, berikrarlah semua di dunia, ya. Seluruh para nabi dan para rasul, seluruh umatnya masing-masing
Ikrar apa? Ikrar beriman, ikrar mencintai, ikrar mengagungkan, ikrar siap membela mati-matian kepada kekasih Allah, Nabi akhir zaman yang kelak entah berapa ribu tahun lagi akan dilahirkan ke muka bumi. Allah bayangkan oleh kita. Ini perlu diketahui. Ini perlu diterangkan kepada umat supaya jangan ada pemikiran umat Islam yang begini. Buat apa mengagung-agungkan memperingati kelahiran Nabi? Kan Nabi Muhammad waktu lahir belum jadi Nabi. Nah, ini orang yang dungu ini, bin belegug, bin bloon, ya. Catat oleh kita, ya. Mereka mengira bahwasanya keagungan Nabi itu kalau sudah diangkat jadi Rasul baru agung. Jadi sebelum diangkat jadi Rasul sama saja dengan kita. Gak perlu dimuliakan, gak perlu diagung-agungkan, gak perlu dicintai, sama kok dengan kita. Innalillah. Lah, kalau kita dianggap salah, para nabi yang dulu lebih salah. Kenapa? Lahir aja belum. Bener gak? Lahir aja nabinya juga belum. Hah? Apakah para nabi tolol? Para rasul tolol dulu? Kok beriman kepada rasul yang belum lahir? Kok mencintai seorang rasul yang belum lahir? Kok mengagungkan rasul yang belum lahir? Kok siap membela mati-matian kepada Rasul yang belum lahir dan berikrar semuanya atas itu semua? Lah, kalau para Rasul tolol nanti nyeret kepada Allah, Allah yang tolol gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah mengambil perjanjian, yang mengambil perjanjiannya Allah. Agar semua para Rasul, para Nabi dan umatnya masing-masing berjanji di hadapan Allah. Agar berikrar semuanya, beriman, mengagungkan, mencintai dan siap membela kepada Nabi terakhir yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu dicatat, kita mah wajar mengagungkan kelahiran Nabi. Nabinya sudah jadi Nabi, ya kan? Kitanya juga dilahirkan dan sekarang kita, ya, dikasih ingatan, dikasih pengetahuan. Nabinya juga sudah jadi nabi. Kalau para nabi dulu mengagungkan, mencintai, ingat, mengimani, siap membela, berikrar, rame-rame semuanya, nabinya belum lahir. Maka mengagungkan kelahiran Nabi kita ini bukan mengagungkan kelahiran yang keagungannya baru ada di dunia di waktu lahir atau setelah lahir. Tidak. Yang keagungannya sudah Allah Ta'ala kasih tahu kepada semua Nabi dan Rasul terdahulu. Yang keagungannya sudah Allah kabarkan kepada semua umat para Rasul terdahulu. Dan Allah Ta'ala sudah mengambil perjanjian kepada beliau-beliau agar beriman, mencintai dan mengagungkannya. Yang sifatan keagungannya, keunggulannya sudah Allah kasih tahu kepada semua para Rasul terdahulu dan umatnya masing-masing. Tambah lagi dalilnya. Nah, Buya sudah bahas sebetulnya bab ini, ya. Ngan jelema bisi poho deui. Diulang. Ya. Apa? Lihat dalam Al-Baqarah. Allah Ta'ala yang memberitahu kepada kita. Apa? Allah berfirman begini. Tong hees. Buya ge can hees sarua. Ya, tong hees. Kalamun Buya hees sok harees. Amun Buya keur ngomong tong hees gitu kan. Dengikeun ku sarara. Euy. Ka dieu ningalina. Eta api-api khusyuk. Hei,
Kalau ketek kita. Kupingkan. Allah dah dawuh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Shadaqallahul aliyyul azim. Apa maknanya? Begini. Coba perhatikan yang benar. Alladzina atainahumul kitaba, kata Allah, orang-orang yang kami anugerahi kitab, kami kasih Alkitab. Alkitab samawi. Semua para rasul dikasih. Semuanya, bukan hanya Yahudi dan Nasrani saja, bukan hanya umat dan Nabi Daud saja. Lah, tidak. Karena kitab samawi diturunkan dari mulai Nabi Adam alaihissalam. Cuma induknya 4, gitu kan? Dan kitab samawi itu ada berapa? Ada 104 kitab. Ini Alkitab semuanya. Artinya dari mulai zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ini termasuk alladzina atainahumul kitab. Lalu Allah memberitahu kepada kita bagaimana orang-orang yang dikasih Alkitab oleh Allah, para nabi, para rasul terdahulu dan umatnya masing-masing. Kata Allah begini, ya'rifunahu, mereka pada makrifat kepada Kangjeng Nabi Muhammad. Tahukah kalian perbedaan makrifat dan ya'lamunahu? Allah tidak menggunakan dengan bahasa ya'lamunahu. Ya'rifu, tahu. Ya'lamu, tahu. Apa hikmahnya Allah menggunakan bahasanya dengan ya'rifu? Karena makrifat itu kan pengetahuan yang sangat mendetail, pengetahuan yang kan perkara yang samar bagi yang lain dia tahu. Itu makrifat. Antara orang yang tahu Allah dan orang yang makrifat kepada Allah beda. Maka pengistilahan kepada orang-orang yang betul-betul hatinya bertemu dengan Allah, hatinya musyahadah, menyaksikan nur tajalli Allah, ini disebut al-arif billah, tidak al-alim billah. Apa al-arif? Orang yang makrifat kepada Allah. Apa sih bedanya? Bedana ainu makrifat mah yo, wah, secara dohir ilmu, dalil akli, dalil nakli kabeh kanyahuan. Terus oge di samping teh eta naon nu ku Allah dirahasiakeun ka umum, ka eta jalma dibukakeun ku Allah taala, itu adalah makrifat. Mengenal secara mendetil itu adalah makrifat. Nah, Allah mensifati semua ahlul kitab dengan sifat ya'rifunahu, mereka makrifat kepada Kangjeng Nabi Muhammad. Coba lihat, kita baru kita faham sekarang beda makrifat dan tahu. Apa? Lihat terusnya. Kama ya'rifuna abna'ahum, seperti makrifatnya mereka kepada anak-anak mereka sendiri, ya kan? Kalau orang lain sama anak kita bukan makrifat tapi tahu, gitu kan? Tapi kalau orang tuanya sama anaknya itu apa? Makrifat. Nah, sababna da nyaho karangna dina naon, gitu kan? Itu sifatan lahirna, watekna, kedulna, jorokna, jeung sabangsana nyahueun indungna mah bapana mah. Tatanggana mah teu nyahueun. Nyaho eta ge ka anak urang tatangga teh, kan? Ngan beda jeung indung bapana, beda. Indung bapa mah bener-bener secara mendetil nyahona oge. Laras henteu? Laras henteu? Kumaha keur dikandungna? Nabi kasih ngomongkan ban indung nanti geningan
keur ngandung si Ujang Maharita cenah nepi ka gitu kan aya nu ripuh aya nu enteng aya nu hayang ngadaharan sabun colek wae aya nu hayang ngadaharan bata beureum segala rupa ayanya aya begitu rupa-rupa teh dongeng kolot eta tah gitu nepi ka apal sagarupa kumaha dina jero beuteung ya anak kumaha waktu lahirna nyahueun indungna mah ingetin indung nama kumaha harita lahirna kumaha sipatanana nyahueun tah ieu ngaranna naon ma'rifat ku Allah teh disebutkeun kieu kama ya'lamuna abna'ahum teu tapi kama ya'rifuna abna'ahum Allah coba bayangkan ahlul kitab semuanya mengenal sifatan Nabi akhir zaman alias Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu mengenalnya secara mendetail segala rupana uningan. Siapa yang ngasih tahu? Jawab sing tarik. Siapa yang ngasih tahu bahwa mereka semua ahlul kitab semuanya mengenal kepada sifatan Nabi kita seperti mengenalnya mereka kepada sifatan anaknya sendiri? Siapa yang ngasih tahu kepada kita begitu? Allah. Nah, coba mari kita introspeksi diri, tanyakan kepada diri kita. Ya. Kira-kira ya, diri kita siap gak kalau kita dimasukkan kepada kategori makrifat kepada Nabi kita? Sok jawab sing jujur. Sok jawab sing jujur. Urang nyahon teh ka Nabi urang seperti nyahona urang ka anak urang? Henteu. Da ahlul kitab mah nyarahueun. Anak itu tuh kan, anak itu orang geus bisa ngukur ya, orang geus bisa ngukur. Ternyata pengetahuan ahlul kitab dulu kepada sifatan Nabi kita itu jauh lebih hebat, lebih luas pengetahuannya ketimbang kita sendiri yang menjadi umatnya. Ya, eces ente, jelas ente, sadar ente, rumasah ente, sok mau ditanyakan tentang Nabi segala rupana ima tentang Nabi sifatan Nabi lain ukur dedeg pangadegna wungkul segala rupana sifatan Nabi. Da can karuhan apal atuh. Ditanyakan kumaha ibu ramana kaluhurna dugi ka Sayyidina Adnan we beleba-belebem. Ditaroskeun putrana putuna ka putuna mah komo geus mulai linglung. Sok. Laras henteu? Tah kitu. Sabaraha hiji jenengan Nabi urang cing sok sebutan hiji-hiji jenengan anak. Pan Nabi urang teh jenenganna teh ratusan. Bahkan aya kana 1000 jenengan Nabi urang teh. Panu disebat dina Quran, cik ari nyaan makrifat mah sebutan hiji-hiji. Eta cenah nyaho teh Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud, Toha, Yasin, kadituna teuing. Manya aya ngaran Nabi teuing. Jenengan Nabi teuing. Tuh kan? Tuh nya. Ditanyakan sejarahna teuing. Teu apal sejarahna. Allah. Teu apal. Timimiti gubrag lahir dugi ka pupus kumaha perjalanan hirupna teu apal. Pan eta teh sifatan Nabi sarua. Kumaha sifatan Nabi dina Taurat, kumaha dina Injil, kumaha dina Zabur, kumaha dina kitab samawi. Teu apal urang mah, nu dina Quran teu apal. Allah nyipatan ka Nabi urang dina Qur'ana bari maca Quran osok da teu ngarti urang kana maknana oge. Sehingga teu apal kana sifatan Nabi sorangan anu didhawuhkeun ku Allah.
komo nu didawuhkeun ku Allah dina Jabur, dina Injil, dina Taurat, dina kitab samawi nu sejena rek kumaha urang disebutkeun ya'rifunahu moal urang moal bisa urang mah pantesna ge yajhalunahu. Naon yajhalunahu teh? Belegug gitulah. Kan Nabi sorangan belegug sia mah gitu kan? Kan Nabi sorangan belegug sia mah kitu. Rumaos? Hah? So Allah eta buya begitu maca ya'rifunahu ngagebeg baheula begitu ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum ngagebeg atuh. Dulu itu aing eleh ku umat para rasul nu ti heula nyahona ka nabi bari aing mah umatna. Era geus kitu kakara kusak-kusuk neangan kumaha sirah nabawiyah kumaha tafsirna ieu hiji-hiji diperinci. Era da geuning umat para rasul nu baheula mah terangna ka nabi urang teh nepi ka mendetil seperti terangna aranjeunana kana sifatan anak sorangan pan urang mah henteu ka rasul teu kitu. Eces henteu? Jelas henteu? Tuh. Allah. Dawan Allah wa inna fariqam minhum layak tumunal haqq ngan dawan Allah sebahagian ti ahlul kitab dengan aya anu nyumputkeun sifatan nabi akhir zaman nyumputkeun kebenaran wahum la ya'lamun bari maranehanana geus nyararaho sebenarnya eces henteu hah. Ari Allah teh nyebatkeun ya'rifunahu teh lain dina Al-Baqarah wungkul. Da dina surat Al-An'am ge sarua Al-An'am ge kitu. Kan? Dina surat Al-An'am kitu sarua. Kumaha dawuhan Allah? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum ngan beda tungtung. Dina Al-An'am tungtungna teh kumaha alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Tuh, ku Allah disifatan maranehanana ieu nu geus nyaho persis kana sifatan nabi akhir zaman seperti nyahona maranehanana kana sifatan anak-anakna sorangan tapi armung iman ka nabi akhir zaman ngabohongkeun ka nabi akhir zaman api-api pura-pura padahal maranehana geus nyaho persis kana sifatan nabi akhir zaman. Ingat alladzina khasiru anfusahum ieu dawuhan Allah mangkeluk nu ngarugikeun diri sorangan fahum la yu'minun maranehanana teu kaasup jelema beriman. Bari nyaho eta teh nabi akhir zaman eta teh pangagungna sifatana kieu mun ngadongeng mah aranjeunna nyaho keneh aranjeunna jeung urang kan nu matak naon sababna laknat Allah kutukan Allah banget kamaranehanana anu mung iman sabada nabi urang ngajangelek sumping di muka bumi ieu sebagai rasul apan kutukan Allah dipangpang dina Quran dipangpang dawuhan Allah taala nyipatan kaum Yahudi walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum. Terus wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi falaknatullahi 'alal kafirin. Dawan Allah barang datang kitab kamaranehanana nyaeta Al-Qur'an dicana ku hiji utusan anu jenengan Nabi Muhammad anu ngabenerkeun kana ajaran para rasul nu ti payun ngabenerkeun kana para rasul nu ti payun lajeng maranehanana dawuhan Allah baheula mah cenah maranehanana teh sok tawasul ku kaagungan ieu nabi akhir zaman
Kitu makna yastaftihuna teh dina tafsir-tafsir disebutkeun ku Imam Ibnu Katsir dijelaskeun, ku Imam Qurtubi, Imam Baghawi, oge imam-imam nu sanesna dijelaskeun baheula teh urang Yahudi da Yahudi baheula mah iman ka Nabi teh ngagungkeun ngantos-ngantos kasumpingan Nabi nepi ka maranehanana di mana hayang menang perang da sok ngayakeun heula acara ritual tawassulan ngadoa heula tawassulan heula Allahumma nun Gusti Allah inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyikal mab'uthi fi akhiriz zaman antan surana ala a'daina nun Gusti abdi sadaya nyuhunkeun kapaduka Gusti tawassul ka Gusti kalayan keagungan Nabi Gusti anu diutus engke di kemudian hari di akhir zaman mugi Gusti nulungan ka abdi sadaya tiasa ngelehkeun ka musuh-musuh abdi sadaya beres tawasul bus ke medan perang eleh musuh baheula lebih ka jaya tah naon eta teh jampena teh tawasul jimatna teh tawasul ieu tuh ceuk saha tah urang apal kitu teh saur saha saur Allah kumaha lajengna falamma ja'ahum ma'arafu tuh make arafunya henteu make alimu tuh falamma ja'ahum ma'arafu barang datang ngajang ngelek Rasul anu geus diimani ti baheula keneh anu geus dicintai diagungkeun ti baheula keneh kan anu geus diikrarkeun siap membela mati-matian ti baheula keneh nu geus dikanyahokeun sagala sifatanana seperti nyahona maranehanana kana sifatan anak maranehanana sorangan ti baheula keneh barang ngajang elek di alam dunya kafaru bihi maranehanana kalaka kufur ka ieu anu geus dimakrifatkeun ku maranehanana gitu kan kumaha akhirna ujungna dawuhan Allah ujungna natijahna dulpeuna akhirna dawuhan Allah fala'natullahi alal kafirin laknat Allah dawuhan Allah laknat Allah pasti tumiba ka jalma-jalma nu kafir eta disebut kafir mesing iman ka Allah iman ka Rasul iman kana Taurat dan disebut kafir gara-gara naon gara-gara ngabohongkeun kana karasulan Nabi akhir zaman anu padahal mah maranehna teh pangnyaho kana sifatan Nabi akhir zaman tibatan kanyaho urang sararea eces henteu jelas penghes oh Nabi akhir zaman teh jadi lain agung sakatiga cek basa kolot mah lain agung anyar pinanggih lain agung ti baheulana keneh mulia ti baheulana keneh diimani ti baheulana keneh dicintai ti baheulana keneh ingat kusaha kusadaya para rasul anu ti payun ku umatna para rasul anu ti payun paham teu jadi urang teh ngagungkeun kelahiran Nabi anu ieu teh Nabi teh geus diagungkeun ti baheulana keneh geus diimani ti baheula keneh eta henteu jelas henteu gubragna jasadna anyar sote da agungna ti baheula gubrag jasadna secara fisik anu anyar ari agung nama tiba heula kapangkatan rasul nama tiba heula lamun teu tiba heula para rasul nu ti payun moal iman kana karasulan nabi akhir zaman lamun karasulanna acan manya ngimankeun karasulan wa acan belegug henteu pasti belegug merenya amantu saya beriman ka rasul nu acan lah ka rasul nu acan geus ieu dina hukum pangeran mah geus di alam gaib mah geus di alam malakut mah geus acan soteh di dieu di dunya gobraga fisikna di dunya siga anyar naon agungna mah ti baheula eta henteu
kudu eces ai muludan teh eces mangkena teh hantem akan tumpeng we tuluy dah geus ratusan kali muludan teh tapi da teu ngarti cirina teu ngarti aya nu eureun muludan ieu beda datang keterangan oh bid'ah wah ti dituna cenah kitu maranehanana can pernah ka ditu matak ayeuna nyaritakeun anu beh ditu ternyata aya ti dituna eces henteu pang nyebut eueuh ti dituna sabab can ka ditu atuh tuh ayeuna pariksa saeutik deui ayeuna urang main logika ayeuna mah da meureun baksararea ge make akal sehat nya mun nafsirkeun make akal sehat kumaha kieu urang wae umatna muludan geus ratusan kali mungkin aya nu ribuan kali itu si abah tuh aki-aki tuh anu geus 80 tahun sigana geus sabaraha ribu kali eta muludana oge itu kan urang wae nu muludan geus ratusan kali inget kanyaho urang ka nabi masih keneh saeutik urang teu sanggup disebut ya'rifunahu urang wae bari muludan tak tarik bari muludan sok ngadengekeun tentang Rasul sok ngadongeng-dongeng Rasul sok tapi sanggup teu urang disebutkeun kana ya'rifunahu teu sanggup ampun paralun tak ayeuna pertanyaanana secara adat ieu mah berbicara adat menurut apa kebiasaan manusiawi nah rek ujug-ujug nyaho eta umat para rasul nu baheula kana sifatan nabi akhir zaman seperti nyahona aranjeunana kana sifatan anak-anakna sorangan lamun henteu sabiwir hiji didongeng-dongeng diobrol-obrol unggal waktu unggal poe ku rasulna ku nabina diantara aranjeunanana nu didongeng-dongeng teh nabi akhir zaman we urang ge geuningan anu ratusan kali muludan teuing deui teu apal-apal apakah itu langsung sakali langsung apal seperti nyahona kana sifatan anak sorangan teu moal narima akal moal narima lain teu mungkin cek ilmu akal lain ngan cek adat gitu kan pamohalan urang ge muludan ratusan kali geuningan nya teu nyaho-nyaho ka Rasul teh komo meureun anu jarang pangna kitu oge umat para rasul nu baheula kana sifatan nabi urang nyahona seperti kana sifatan anak sorangan pangna kitu ge kemungkinan besar bahwa kehidupan mereka dulu itu yang dibicarakan banyak sekali tentang nabi akhir zaman. Naon ieu mah? Naon ieu mah logika. Sok ayeuna marasakeun ku urang. Anak itu ari nyaritakeun nabi urang sadayana tentang keagungan kelahiran anak disebut naon? Muludan. Umat para rasul nu baheula nyarioskeun anu bade dimuludkeun urang mah nu parantos di muludkeun para rasul mah nu bade di muludkeun anger tujuan mah anu dimuludkeun alias nabi urang anak itu meureun baheula mah muludan teh unggal waktu baheula mah muludan teh unggal waktu ngan baheula mah nyarioskeun nu bade lahir ari urang mah nyarioskeun nu parantos lahir ujungna mah anger wae kana lahir gitu kan tah baheula mah kitu muludan teh unggal waktu nah make di mana make nyaho unggal waktu ieu mah melihat dari sisi kebiasaan manusiawi urang ge nu mineng muludan geuning teu nyaho komo jarang pangna kitu teh baheula umat baheula nepi ka kanyahona seperti kitu tah kemungkinan besar tuh ngadongeng-dongeng nabi teh
itu unggal waktu kemungkinan besar. Aing ngadongeng-dongeng Nabi nu bade lahir naon teh ngaranna teh muludan. Seperti ngadongeng-dongeng nu parantos lahir naon eta teh muludan gitu. Bisi pajar muludan teh anyar. Kartin teu logika anak itu logika anak kartin teu hah mun aranjeun jadi umat Rasul nu baheula ngadengenangan sakali dek langsung kitu nyaho seperti nyaho kana sifatan anak sorangan moal gitu kan atawa ngomongkeunana sakali moal tuh jadi kegiatan para rasul baheula dina majelis-majelis ilmu aranjeunanana dina majelis tausiah aranjeunanana para rasul teh ieu sering kali nguningakeun tentang sifatan nabi akhir zaman. Jadi naon teh teh muludan teh ya. Alham gitu. Lamun ayeuna disebut teu wajar ayeuna nyebut-nyebut keagungan kelahiran Nabi komo meureun para rasul nu baheula teu wajar pisan. Naon sababna urang mah nabi na geus lahir bari urang umatna para rasul nu baheula mah jeung umatna nabi na ge ribuan tahun kalahirna teh bari sanes umatna. Eces geus sakitu tah sing harte balik ka imah teh ayeuna teh urang teh sing sadar kana diri urang geuning aing teh bodoh keneh ka rasul geuning umat para rasul baheula mah leuwih nyaho ka nabi urang tibatan urang gitu kan kartos teu jadi ke balik teh urang teh kitu si bodoh gitu alhamdulillah geus urang bieu geus terang jadi muludan teh kelahiran nabi akhir zaman ditawasulan cenah ku umat rasul nu baheula nepi ka diijabah ku Allah gitu kan urang ge ayeuna kitu we urang ge kitu we ayeuna mah urang tawasul jadi dongeng tawasul teh lain anyar lain ajaran anyar nu pangheulana tawasul teh Nabi Adam ya ku keagungan Nabi urang kan ti heula ku buya dibahas di dieu keneh nu poho deui teh geuning nu poho deui teh geuningan gitu eta lain eta geus sakitu ayeuna urang tawasul nya di akhir pertemuan ieu sababuya ayeuna dek nuluykeun deui muludan di simpang